Alah, silaing dola. Kamana wae silaing dah tuh. Kumaha cager? Alhamdulillah aka aya hibar. Cager kuring. Aka kumaha sawalarna? Alhamdulillah dewe ke cager. Syukur atuh salalager mau kurang teh nya. Kitu da bae. Aya ita asa tiis seulih hayang panon da bae euy. Naha kunaon kitu? Asa can ngadenge suara lato-lato poe ieu mah euy. Biasana dewek ayeuna mah teu bisa sarebeurang. Naha teu bisa sarebeurang maksudna kumaha? Pan ane teh usum lato-lato. Teu kaup rekees aing teh karek reup. Dol tok 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 kana seuli, aing hayang pindah we ka luar negeri kieu teh. Luar negeri meureun heuh eta. Sarua we meureun di ditu ge aya lato-lato. Meureun teu siga di urang kot ka unggal waktu eta teu peuting teu beurang boboletokan ngaganggu kana hees. Loba nya dihuntu disok bayangkeun sia. Panekeun mae teteh. Daripada nyool HP barudak mending nyool lato-lato. Oge sih tapi da bahayana aya nyool lato-lato teh dar kana sirah sia benyol kumaha. Kudu waspada we atuh urangna mainna kitu. Bisa aka main lato-lato? Bisa atuh. Jagona dewek main lato-lato mah. Jangan ditanya pokona mah. Bisa dewek mah. Boga lato-latona. Kabeh jelema ge boga lato-lato mah belagu komo lalaki baroga lato-lato. Kuring teu boga geuning. Piraku sia teu boga. Aslina teu boga kuring mah. Aka mana lato-latona? Hayang apa dia? Hayang mana? Yeuh lato-lato aing. Nanaonan? Lato-lato. Mana lato-latona? Dengekeun. Nah teh sada. Meureun kahalangan meureun. Maksudna mana lato-latona? Sia mah teu sadar pisan tah lato-lato tah. Tah. Eta mah lain lato-lato atuh. Naon? Salak. Si anjing makanya salak. Aduh. Ampun alhamdulillah asa tiis seulih hayang panon ieu teu ngadenge suara lato-lato poe ieu mah. Rek sarebeurang dewek rek. Suara lato-lato mah tibra meureun euy. Barudak teu di mana teu di meuni teh suara lato-lato. Kuat kegandeng dola euy. Sebenarnya mah kuring oge rek sare teh hese kaganggu ku lato-lato mah aka geuning nya. Karek ke diomongkeun aka naon sia teh. Can ngadenge suara lato-lato poe ieu acan tuh tingalikeun. Mana itu budak leutik geus mawa lato-lato ka dieu sigana mah tuleumpang. Mana sia teh ieu teh nu botak. Si ka dieu moal. Tungguan di dieu ka dieu moal hayang nyaho. Si daguan di dieu. Halah. Hayang bisa main lato-lato meni hese ieu aduh aing geus meuli. Geus meuli lato-lato. Geuningan aya jalmi manawi teh aya jalmi di dieu teh. Saeutik naon atuh? Budak sia maneh? Make jeung tatanya budak sakeun bae. Rek naon kitu maneh? Lain eta sia mah mawa naon? Teu apal sia ieu naon? Naon eta? Ieu teh nu keur viral ayeuna sia teh lato-lato. Sia da wala euy lato-lato geuning. Panca kuring ngebi lato-lato. Naon ka dieu nyamperkeun? Sugan aya nu bisa ngajarkeun main lato-lato kuring. Hayang bisa, hayang siga batur. Main lato-lato da teu bisa-bisa diajar oge geuning. Meni hese. Sia na eueuh kabecus meureun. Sia eta boga pan lato-lato. Mana? Eta na sirah. Botak sarua jeung lato-lato. Goblok sia. Ka aing sirah aing disarwakeun jeung lato-lato. Sok sarwakeun jeung eta di sirah di sarua. Adukeun geus sok. Goblok sia ngadon ngahina sia. Aing teh ka dieu teh hayang minta diajarkeun lato-lato. Nah, itu bisa mah sia teh bet meuli pecakaeun belagu hayang kana sirah. Dar benyol kana sirah mah tuh. Urang mah hayang bisa tapi saeutik-saeutik nama bisa asa tok tok
tok amun tok bisa ka ditu sok kana leungeun wae. Geus sah gandeng moal ngadenge aing geus nyaho. Yeuh, permainan eta mah lain ka karek viral ayeuna sia teh. Coba heula lagi geus aya eta mah. Ah, nyanyahoanan eta teh. Didinya mah geus kolot moal nyaho. Ayeuna ieu teh permainan ayeuna belagu lato-lato teh. Keur viral ngaranna oge lato-lato. Maneh mah moal apaleun nu kieu naon? Si teh. Yeuh, si lain can lahir ge dewek mah geus main eta. Zaman baheula ge eta mah lain lato-lato, baheula mah ngaranna teh di urang mah teh disebutna teh nok-nok. Nya dola. Oh, zaman kuring keur leutik nih aka eta mah lain lato-lato, nok-nok ngan viral deui ayeuna ku TikTok nih. Ngaranna teh lato-lato baheula mah di kuring mah di dieu eta teh nok-nok ngaranna teh lain lato-lato. Ah, sok nyanyahoanan eta teh. Yeuh, ieu teh karek viral ayeuna belagu lato-lato teh. Mah iya nu kieu nok-nok naon nok-nok ai maneh? Eta teh dibejaan ku kolot desa mah teu percaya. Ah, da bener. Si sok aing ngadenge sia main lato-lato teh. Heuh nyata teu bisa kuring teh. Teu bisa. Oh, teu bisa, bisana ngan saeutik. Heuh si sok ngadenge aing ngantong lila teuing dibere sakali dua kali mah teu nanaon ka dituna geus ya gandeng aing rek hees ah. Jadi aing teh geus teu ream ngadenge lato-lato teh teu di mana teu di meuni da aya wae kana ceulik teu meuni denger. Komo ninggal nyeri huntu mah geuning sia teh. Ah, masing-masing tuh nu nyeri huntu main lato-lato nah meuni darugian. Lain masalah darugian sia teh ngaganggu bego karek reup jotok tok karek reup jotok tok gandeng sia teh. Ah, mah aing da lain aing hungkul nu main lato-lato teh loba itu ge. Dengikeun yeuh aing main lato-lato. Tuh, Sok atuh acan make heula tuh. Nu tukang bisa tuh. teu bisa kuring mah. Oh, cicing tingalikeun aing. Non saeutik mah bisa tah. Dengekeun. Tah, dengekeun. Tah. Tuh. Tah, dengekeun. Cek aing oge lato-lato mah aing bisa. Lah kitu hungkul. Acan aing tingalikeun. Tuh, kela poho deui kela geus kitu kumaha teh. Kela. Kumaha teh? Au anjing. Aduh, nyeri leungeun alah, aduh. Kuat kan nyeri leungeun. Cek aing oge sia puas ah nanaonan bari na teu becus mah main nu kitu atuh. Alah, nyeri aduh. Cing atuh yang bisa lato-lato siga batur alah leungeun aing nyeri kieu. Geus jual we deui kanu butuheun sia teh. Cilaka mah teu don. Geus kabeledukeun sirah mah sia disulap. Ah, hayang bisa aing ngomong dijual di lato-lato teh pokona mah. Yo, lato-lato teh aya mangpaatna belagu. Mangpaat naon? Sia main lato-lato teh bisa bari salawatan. Tah, salawatanna lah ngameh teu tiieun dimusikan ku lato-lato. Nah, kumaha gitu? Teu apal. Si contohan salawatan make lato-lato. Yo, tingalikeun ku sia. Mulai lato-lato. Tah. Kalah hese teh. Tah. Kalah hese, kumaha teh? Oh kita. Tah. Dengekeun. Sok salawatan atuh. Oh ayeuna. Salatullah, salamullah. Ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala yasin habibillah. Tuh. Pengen eta tara disada saeutik sabelum sekali sadana. Ada karana kok. Nu penting mah aya mangpaatna ke urang jadi urang teh bari leumpang teh bari sholawatan make lato-lato. Heueuh lamun kitu lamun henteu kalakah gandengna we teh. Ah, nah meuni cicing pokona mah jempe sia tong ngajak ngomong ah lieur. Aing hayang bisa pokona mah tong ngaganggu tun tukang mah alus cicing wae nah ari ieu hareup. Kalakah huntu gandeng.
Si teh ang di baledog aing. Baledog sia aing nya kana lato didagorkeun anu sia maneh nyeri sia hayang sia didagorkeun ku aing. Itu kolot ke kita belagu. Kolot bedagong. Cicing aing teh hayang diajar main lato-lato cicing. Tuh. Oh, dalikeun. Tuh, salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tuh, nya, bisa lato-lato. Siap nih, kabecus. Ngeus. Lamun sia hayang main lato-lato belagu. Mun sia hayang main lato-lato, mainnya ulah di permukaan umum. Maksudnya ulah di permukaan umum kumaha? Mentong di dia sia teh gandeng, aya loba nu gering di dieu teh. Loba nu nyeri huntu, loba nu rek sararek kaganggu da teh lato-lato teh. Cek aing nafsi jelema mah masing-masing. Nu gering-gering masing-masing nu nyeri huntu, nu main lato-lato. Yeuh, di lemur aing mah lato-lato teh dikembangkeun. Dikembangkeun kumaha sia teh lain ieu lain tanaman kajin kembangkeun. Maksud teh diprioritaskeun ayeuna mah dilombakeun main lato-lato teh. Saha anu bisa main lato-lato menang hadiah. Bahkan hadiahna teh aya nu bisa menang motor sia. Wah, nya main lato-lato bisa menang motor. Sia mah teu nyahoon. Atau aya kitu mah kuring hayang miluan. Teu meunang nu kolot mah nu spasi barara cus atuh. Ieu mah keur barudak, mun geus saumuran urang. Nya, tah main lato-lato teh diprioritaskeun sok dialajar barudak. Tapi sing hati-hati engke dilombakeun. Anu saha nu lila nok-nokna, nok-nokanana. Eta geuning sia ngomong nok-nok. Pan sadana kitu belagu. Anu lila main keunana menang hadiah. Komo engke maka harupna mah bakal menang hadiah motor tah tina lato-lato teh. Matak aing meuli teh hayang diajar, satelain hayang ngagandengan. Ieu teh bisa-bisa karek kikian hungkul tuh. Karek kikian hungkul. Asia yang bisa. Babari hayang bisa nu kitu mah. Kumaha carana? Dagorkeun kana sirah gara saok bisa. Sia anyir. Bener. Ayo mana itu sirah geus benjol encan ku lato-lato. Amit mung teuing da nyari. Moal bisa-bisa atuh. Nah, kitu maksudna kumaha sia teh? Yeuh, kanu motor ge boh kanu sapeda. Pan diajar teh meureun sia teh labuh heula. Sagarupa ge geus labuh kakara bisa. Terus aya hubunganna jeung lato-lato naon? Lamun can ngabaledog kana sirah moal bisa-bisa tapi geus iraha ge. Anjir. Amit sia teh. Adoakeun teh bener. Aisyah bisa main lato-lato teh Bisa teh main lato-lato. Bisa tuh. Mana lato-latona? Heuh teu boga. Bali atuh. Ngiem di maneh nu eta? Naon ieu? Mung ngiem ieu. Hayang teuing meuli atuh sia teh ngamodal. Mun teu ngamodal pirage murah sia teh lato-lato teu kabeuli. Lain teu kabeuli, sudi aing meulina oge keur naon kitu. Balina oge ka nyari-nyari leungeun teu bisa mah. Hayang ngajaran sia. Hayang atuh. Oh yeuh, cobaan usia. Sok. Tingalikeun. Lato-lato mah cara main lato-lato nu baik nu bener tingalikeun aing. Sok atuh. Kela acan. Tempo ieu main lato-lato terbagus, terlama. Bahkan sia ge aneh. Sok udah kalahkah huntu sia teh bisa teu. Mata. Anjing. Sia di kamana keun adon dipikeun lato-lato aing. Heueuh alus meh teu gandeng ngahaja ku aing dipikeun meh teu pusing kana otak. Anjing. Manyi sia lato-lato aing dipikeun aing. Aduh kamana bieu alah ka handap ka ditu. Sia mun ditega dipikeun eta teh ulinan aing. Geus gandeng. Aing rek molor sia teh. Main lato-lato, ini gara randeng deui ya, kana huluna ge mantak jangar sia teh.
Anjing lato-lato aing dipijeun kurang ajar si galau sia. Lato-lato dipijeun. Ma bapak. Lato-lato aing dipijeun du si goblok. Lato-lato aing dipijeun pijakeun ku aing sia ka bapak aing anjing. Duh, saya bedakeun sia. Ya, bungan namu singkeun atuh. Ku aing mah pijakeun sia ka bapak aing ku aing mah. Pijakeun sia ku aing mah. Aduh, macam-macam. Bungan tuh. Jadi ku aing piseun. Aman wala euy. Eueuh sora lato-lato ayeuna mah. Lain kuat katega di dinya. Tega naon? Heuh eta miceun lato-lato ka ditu. Meh teu gandeng teh. Jadi geunah aing bisa hees, bisa tibra. Lato-lato mah paduli piceun lato-lato sa. Kayak kumaha sia mun kolotna ngontrol? Naon? Heuh kayak kan si itu berbeda ka kolotna. Mun ngontrol rek kumaha? Gampang ngontrol mah. Rek dilawanan. Maneh we sing hareupan. Har, nu salah saha nu ning hareupan saha. Aduh, sada wala. Alhamdulillah urang teh jauh tinu lato-lato ayeuna mah. Heeh. Tapi da teu mana teu mending kita biji deui geura komo si itu. Teu silil lagi geura meuli deui kahe teh. Kitu mah kan dipiceun poe ayeuna aing bisa hees. Nya da wala. Heeh, kumadinya we geus da we kerek hees sila. Rek milu maneh. Ka mana? Hees. Juk we. Kuring rek ini ka mana? Rek meuli lato-lato. Ku aing dipiceun deui sia. Iya. Nah si Aka cepot kuat katega eta lato-lato nu budak kuat ka dipiceun. Tapi aya alus nah kita ganeng. Kuring ge hayang sare sabenerna mah teh. Ngan nah sare wae. Ti orok. Bosen nah sare. Anggulin ayeuna mah kemana we? Si Aka cepot mah sare itu. Budak nu itu leweh. Wajah ka bapana daripada ke bapana ngontrol ka dieu nyarekan kuring. Ning kabur kuring ini beraya hatur nuhun mangga sampurasun.